Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Verlisa Armilianti bade ngadamel vlog anu judulna antisipasi virus corona. Virus ieu dianggep asalna tina sato sapertos kalut sareng onta. Tiasa dikirimkeun ti sato ka jalmi atawa ti jalmi ka jalmi deui. Nalika keinfeksi virus corona, jalmi bakal ngalaman gejala sapertos flu atawa meriang, batuk, sareng salesma. Tapi sababaraha dinten saatos jalmi anu nularkeun infeksi virus corona tiasa ngalaman hesak napas kusabab infeksi dina paru-paruna. Numutkeun kana sababaraha sumber anu tiasa dipercaya, virus corona tiasa tetep hirup dina objek anu teu hirup kanggo sababaraha jam atanapi bahkan dinten. Janten penting pisan pikeun terang kumaha nyegah panyebaran virus corona. Cara pertama nyaeta wasu panangan anjeun sering-sering. Sakitar 80% sumebarna penyakit asalna tina panangan. Ngumbah panangan anjeun nepi bersih nganggo sabun sabari ngalirkeun cai. Sacara efektif maehan kuman, bakteri, sareng virus kalebet virus corona. Cara kadua, hindarkeun nyepeng area soca. Virus corona tiasa nyerang awak ngalangkungan panon, waos, sareng pangambung. Hal ieu penting pisan pikeun ngajaga panangan bersih sateu acan atawa saatos kontak sareng objek. Hindarkeun oyot leungeun sareng ngarangkul. Eta cara nu katilu. Ngahindarkeun kontak kulit sapertos oyot panangan tiasa nyegah panyebaran virus corona. Panangan sareng ramot tiasa janten media pikeun nyebarkeun virus corona. Cara kaopat, etika nalika bersin sareng batuk. Salah sahiji panyebaran virus corona tiasa ngalangkungan hawa. Nalika anjeun bersin sareng batuk, tutup waos sareng irung anjeun supados jalma disabudeureun anjeun henteu kakenaan kelenjar liur. Langkung sae ngagunakeun tisu kanggo nutupan cangkem sareng pangambung anjeun nalika bersin atanapi batuk, atawa anjeun tiasa ngabengkokeun panangan pikeun nutup eta. Cara kalima, ngabersihan urug di imah. Henteu ngan ukur ngajaga kabersihan awak. Kabersihan lingkungan di mana anjeun cicing oge penting. Anggo disinfektan pikeun ngabersihan parabot di bumi. Ngabersihan parabot anu rentan kanggo nempel sapertos gagang panto, meja, laptop, HP, sareng sajabana. Cara kagenep, ngajaga jarak sosial. Salah sahiji cara anu efektif pikeun nyegah panyebaran virus corona nyaeta ngajaga jarak sosial. Ku ngalaksanakeun jarak sosial nalika ngalakukeun kagiatan luar atanapi tempat umum, anjeun parantos ngalaksanakeun hiji lengkah pikeun nyegah tina katepaan virus corona. Jarak anjeun tina batur sahenteuna sameter. Cara katujuh, hindarkeun ngumpul dina jumlah anu ageung. Pamarentah Indonesia sareng Polres Nasional Indonesia parantos ngadamel regulasi pikeun henteu ngalakukeun kagiatan riungan salami pandemik virus corona. Henteu ngan tempat-tempat umum sapertos tempat-tempat tuang, gedong olahraga, tapi tempat-tempat ibadah ayeuna kabeh ngalaman dampak ieu. Laku lampah ieu mangrupikeun upaya pikeun nyegah panyebaran virus corona. Virus corona tiasa dipancarkeun ngaliwat tanpakan alat nepi ka udara. Pikeun ayeuna mah langkung sae kanggo ngalakukeun kagiatan di bumi nepi pandemik virus corona gancang lengse. Tah, tadi aya langkah-langkah abeh kajauhan tina virus corona eta. Jadi intina masyarakat teh di bumi wae, ulah kaluar bumi kajadi aya kaperluan ngadadak. Eta ge kudu nganggo masker.
atawa alat perlindungan diri anu lain. Selain eta, manfaatna cing di bumi oge ngabantuan petugas medis anu nanganan pasien anu kajangkit virus corona supaya teu nambah jalmi anu kena wabah eta. Sakian vlog anu abdi tepikeun, hapunten bilih aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.